Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin. Amin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pipayun puja kali puji urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Shalawat kali salam mugia salamina dimudah-mudahkeun ka junjungan alam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikakantun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka tabi'in, itba tabi'in, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin. Oge khususna urang sadayana nu ngariung di tempat umumna nu di mana bae ayana, muga Gusti Allah masing maparin rahmat ka urang sadayana. Muga Gusti Allah masing nyalametkeun ka urang sadayana di dunia raw akhirat. Muga Gusti Allah masing ngahampura kana dosa-perdosan urang sadayana, oge dosa ahli kubur urang sadayana. Muga urang sadayana singking syafaatul izmati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum ibu sadayana, dina ieu pengawasan masih kene ngahanca dina bab amanah. Namun kamari urang 2 mingguan dah. 2 mingguan dari pengawas itu karena gangguan kesehatan. Kalau gitu mungkin diapunten kepada ibu sadayana pengawas sanes dihaja, tapi kadang-kadang dulu, kadang-kadang udah mah. Tapi ulah perang karena semangat ibu-ibu nya ulah nyerang. Mudah-mudahan ayeuna langkah kaum ibu sadayana di bumi masing-masing sejak pola belum khususna ka dieu umumna ka masjid atau napi ka majlis mana bae. Mudah-mudahan sing jadi saksi di yaumul kiamah, sing sabab syariat, ibu talab ilmu sing dilebetkeun kana surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Urang teraskeun kaum ibu sadayana karena bab amanah bekari katunda. Wa qala ba'duhum al-muradu minal amanati al-ahlu wal aulad. Jeung nyarios sapalipad ulama al-muradu ari anu dikarepkeun minal amanati saking pirang-pirang amanah al-ahlu nyaeta ahli tegesna istri pamajikan. Seorang istri itu adalah amanah di Gusti Allah. Nah istri unggul henteu wal auladu nyaeta pirang-pirang anak.
Jadi anak istri itu adalah amanah di Gusti Allah. Faya jamu maka mistika jin alaika marentah. Faya jamu maka misti ing sirah alaika marentah. Faya jamu alaika maka misti alaika ka anjeun antak murahum ing yen tamarentah ka pamajikan ka istri sareng ka putra bisolati kalawan salat. Jadi diamanatkeun ku Gusti Allah istri sineurang putra, istri amanahna menjadi seorang suami, diamanatkeun ka seorang istri ka orang suami. Putra amanah dikasaha diamanatkeun anak ka orang tua nanya ka ibuna sineurang dipiwarang naon ku Gusti Allah dipiwarang kama qala Allah taala kaya seperti yen ngandika Gusti Allah taala wa'mur ahlaka bisolat jeung kudu marentah anjeun ka ahli anjeun kana Osok urang marentah ka salat osok urang osok kita salat osok usalaki osok kita tara tara usalaki tara kita salat nyamal kita salat aya besok salat dasok nita salat setekan tara salat urang getol salatna getol alhamdulillah teh salat ge moal tamuntah moal marentah ka urang salat mah ka putra sok minta alhamdulillah sok diwaro ka putra tara kadang ngawaro kadang henteu. Itulah di zaman kiwari komo loba pisan ninggalkeun salat rek istina rek putrana rek caroge nah kan di akhir zaman teh loba nu ngabawakeun salat cirina geus deukeut kana kiamat cirina akhir zaman umat kami di akhir zaman saking jeung Nabi loba nu ngabawakeun kana salat zaman ayeuna masyhur di mana gitu. Jikalau orang merentah ka putra bukan hanya sholatna tapi ku urang dicek dites pembacaan sholatna osok dites pembacaan sholatna osok esok tara ngomong terdaftar dites jadi ku urang dites jam pembacaan sholat ulah ayeuna sok ngaji cenah ngaji mah ngalael tah urang hayangnya mau eta murang kali ngaos teh di pengaosan Quran diajarkeun henteu jadi di mana di bumi teh ku urang coba jangan hayangnya coba bacakeun nyampe salat asa kieu darahnya gitu kan ya paling besok minta sholat ya gua gitu. Ya, ini mah yang punya anak kecil ya bagi yang punya anak kecil ataupun incu jadi bukan hanya diperhatikan tolak ilmu tapi perhatikan adalah hasil tolak ilmu wa qala alaihi salatu wassalam muru saur kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam muru kudu marentah anjeun kabeh auladukum kana karanjeun kabeh bis sholati kalawan salat
idza balagu tatkala nepi eta aulad asyron kana 10 lamun seuk eta murangkali geus 10 tahun maka kudu diparentah salat. Diajarna ti sabaraha? Diajarna budak ti umur 6 tahun, 5 tahun. Itu. Faya jamu alaika maka mistikan jen antah fadhahum ingin tangaraksa kabeh minal maharim tina pirang-pirang paharaman wali ami jeung permaksiatan permainan urang kudu geus marentah ka putra urang di mana geus 10 tahun nitah ngajauhan paharaman titah ngajauhan permainan li anaka karna sanyana anjeun kabeh iku mas'ulun bakal ditanya anhum ti ahli jeung walad. Urang sebagai orang tua bakal ditanya perkara diri urang jeung bakal ditanya perkara pamajikan urang, bakal ditanya ayeuna perkara anak urang. Maka di akhirat urang loba tanggung jawab. Tanggung jawab diri sendiri, tanggung jawab pamajikan, tanggung jawab anakku dipertanggungjawabkeun ya Allah Rabbuna Karim. Maka nanti urang teh lompatan dalam masa teh lompatan kota urang sebagai abdi ya sebagai salaki diberi ayeuna kudu jadi pamajik. Ayeuna mung dijauhan ke mamun di akhirat mah dideuketan. Karena naon? Karena sieun dipenter tanggung jawab ai pamajikan umpat budak-budak karena rek menter tanggung jawab balas surga. Nah abdi oge sarua adi ngaberi kolot. Ta ibu-ibu teh emang ngaberi ibu-ibuna. Diudag kolot teh diberi diteangan ka mana rek naon maneh teh ceuk kalau beri bapa maneh rek minta tanggung jawab mangkani hese kapangi sabaraha juta uang sabaraha miliar. Jadi siri udag dulu kali puseak kabeh hese kapangina mang tahun-tahun mang poe-poe mang bulan-bulan mang tahun-tahun neangan menjadi kolot anak mah neangan kolot mah pamajikan neangan salaki hese kapangina didinya biji oleh keterangan di mana lamun segurang hayang geura papanggih jeung kolot maka urang kudu ngayakeun akekah. Kegunaan akekah teh eta entah si bu akekah tos sarua barokahna akekah teh syariat pikeun mempercepat mempertemukeun ulang jeung kolot ulang. Beda jeung kurban, beda jeung kifarat beda. Kurban mah jang ieu, kifarat mah jang ieu, akikah mah jang eta. Ibu gaduh lomo ibu gaduh. Contohnya mun gaduh geura potong da doa ka Gusti Allah ge cenah Gusti abdi nyuwunkeun milik riki jang bekal ibadah ngahangeus boga domo eka aja ulah ngabohong we ka Gusti Allah. Tah syariatna urang teh kitu. Jadi urang bapana ngaberi kana bapana deui majikan ngaberi ka urang anak ngaberi ka urang pikeun naon pikeun minta tanggung jawab cek engke mah bororah tanggung jawab pamajikan kuring oge ieu teu puguh buah salamet buah henteu. Cek pamajikan bororah tanggung jawab anak cek salaki
salakina ge sarua berulangan tanggung jawab maneh pamajikan jeung anak kaula ge can puguh anakna ge sarua lauk kuring kieu teh hayangnya hok pertanggungjawaban ti kolot kuring itu ge di akhirat naha bener naha engke aya anggota kabeh eta teh bakal ditanya hantenan bakal ditanya kama qala Nabi alaihi salatu wasalam seperti yang ngandika atau ayat hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kulukum ari sakabeh anjeun kabeh roin eta anu ngangon anjeun kabeh eta anu ngangon pribadi urang ngangon ieu soca pribadi urang ieu ngangon baham pribadi urang ieu ngangon sampean ngangon mastaka ngangon pandangan hate otak jantung pamikiran kabeh urang teh keur ngangon anggap otak urang cek nu dititah ngangon tegasna ku Gusti Allah eta leungeun maneh kade sia ngarayap kana bujur batur atupan ngarayap urang dengan baheula keur lengohnya Bu nya bener Bu cek ibu-ibu teuing cenah urang teuing naon teuing teuing poho deui asa pernah sarua tah eta teh kacapak leungeun teh Bu maka bakal ditanya ku Gusti Allah eta leungeun naon dengan urang teh keur ngangon dipake muka Al-Qur'an ge aya cirina eta pandangan baheula aya cirina urang pake muka Al-Qur'an bahamna geuning gua cirina ngaji Al-Qur'an si orang muka mah gua jadi kaji eta kabeh anggota urang teh angonan bakal ditanya tina angonan pamajikan urang ge angonan anak urang ge angonan ibu bapana kabeh bakal ditanya an ra'iyatihi kulukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi anjeun kabeh eta anu ngangon eta bakal ditanya tina angonanna itu kabeh kusadaya ieu teh soca teh lain urang tapi soca teh nu Gusti Allah titipan ti Gusti Allah dititipkeun ka urang sampean teh ieu teh Gusti Allah lain urang itu titipan ti Gusti Allah dititipkeun ka urang pamajikan titipan ti Gusti Allah dititipkeun ka salakina anak titipan ti Gusti Allah dititipkeun ka indung bapana pengkajian diri urang lamun sing salaki geus bisa ayeuna geus kapikirieun pamajikan teh titipan ti Gusti Allah atuh ulah ngarasa capek lamun ngangkat da geuning pada dasarna mah mere anak pamajikan teh eta ibadah sedekah jeung sing yakin ka Gusti Allah mah nitipkeun hiji perkara lamun teu jeung bekalna leres ibu-ibu ge moal pusing mikiran jajan anak di mana teh hasil bapana usaha moal kudu pasea da yakin anak teh titipan di Gusti Allah bakal dimiliki didian ku Gusti Allah lamun anak beuki jajan moal kudu dikeplek da urang teh geuning sedekah ka anak urang harta beunang urang titipan ti Gusti Allah nu kudu dibikeun ka titipan anu naftak kana dijalurkeun kana titipan deui nyaeta ka anak ti pamajikan ayeuna mah ulah ngarasulan boga anak beuki jajan aya membere wae ari eueuh tong ngarasulan ngajakeun ka salaki mare ulang da urang teh titipan ti Gusti Allah kitu atuh tenang we lamun urang geus ngaji diri maca diri ngenteun diri moal patiriku hirup teh da ibu-ibu ge titipan ka salaki teh Gusti Allah pikeun diurus
teu moal kudu ribu teu ngarasa dipujakeun lamun geus sehat moal ngarasa ribu lamun ayeuna aulaan karena titipan ti Gusti Allah salat kita pikeun diurus ke pamajikanana tuh mantak geuningan ngaulaan salaki ayeuna nafkahan pamajikan kabeh jadi ibadah lamun geus jadi ibadah teu mangga ribu urang jadi ribu ngaulaan salaki ataupun urusan anak pamajikan benar ribu can rumasa ieu adalah titipan ti Gusti senang dalam insyaallah kita masih anak pamajikan urang teu ngaridik sieun ditegur ku Gusti Allah urang ngabuat jeung amal eta sieun ditegur ku Gusti Allah geunangkeun bu aya geunah di rumah tangga hayang teh salah satuna upami hayang salat anggap salat kita titipan ti Gusti Allah pamajikan titipan ti Gusti Allah anak titipan ti Gusti Allah salat insyaallah senang senang buat teu loba harta itu teu kudu loba bulu dijuru kudu dipantang ngalayan tengah ibah teu kudu ciptakeun teh heula kasenangan urang salah satuna dalam urang teh amanah sakabeh amanah ti Gusti Allah kitu aya di urang kaum ibu sadayana saking kuberat-beratna salaki ya hiji riwayat urang teh mabuk cangkel dah, sok diam aja jadi. Jam 8 sapara pak. Arek beres heula, ayo deh. Oh, coblak sorangan beureun pas gelok kan sadikeun teuing beureun pas ngising. Ai ngising ge teh 10 menit. Nagok we berapa ngaji ada saparapat jamnya ada kumaha tuluikeun wae si hayang balik ngaji nama ngaji ke 3 jam ada punya cek jang batur mah ada kurang kita can biasa ngaji lillah ya berangkat biasa naik setengah jam ibunya berang teraskeun sing ridho we bu nya ada urang-urang keneh bu ngaji lillah ganjaranna keur urang sakedeung ge ku urang gitu ibadah malen yang batur yang urang-urang ge aya ini hikayat kaum ibu sadayana ana abidan abadallah sanyanyana tukang ibadah aya hiji jalmi tukang ibadah nya teh hiji jalmi tukang ibadah ka Gusti Allah mudatan payaman dina hiji waktu maka dina hiji poe minal ayam satengah dina pirang-pirang poe tawadhu'a wa salat jeung salat ya si abid rakaataini 2 rakaat eta hiji abid nyaeta tukang ibadah ka Gusti Allah aya hiji lalaki tukang ibadah ka Gusti Allah kita salatna salat wajib geus puguh salat sunat ge dilaksana wa rafa'a rasahu maka ngangkatkeun ya si abid kana mastakana wa yadahu jeung kana leungeunna ya si abid nahwa samai kana pihlah langit urang geuning ada lengak jadi karengan doanya punya pandangan diangkatkeun faqala cek si abid ka ilahi taqabbal minni ilahi pangeran abdi taqabbal minni mugi Gusti nampi muga Gusti nampi kana amal ibadah kaula cek eta lalaki nu ahli ibadah teh Panadamul munadin min qabli rahman maka aya suarati arah-arah nyaeta pangeran cek eta suara la tantik ya maun
ulah ngomong anjeun he anu dilaknat. Fa inna ta'ataka mardudatun. Karena saknya taat anjeun eta dilaknat. Aneh Bu. Hiji lalaki ahli ibadah getol salatna getol sujudna tapi pas ngadua ka Gusti Allah ceuk Gusti Allah tong ngadua maneh karena sia dilaknat ku aing. Eta aneh banget. Si jalmi tukang ibadah tadi Allah aneh. Cek eta jalmi ka Gusti faqala al abid lima zalika ya rabbi karena deui Gusti nolak ka abdi. Kunaon Gusti menang nolak ulah abdi pan abdi teh getol ibadah barolaah wajibna sunatna ge sok dilaksana. Aya naon Gusti menang nolak ka abdi. Gerak ieu mudah-mudahan ibu-ibu sing malikir, nu can mikir, nu geus mikir sing getol mikir pisan. Iya, sing karunya teh urang. Loba salaki nu getol ibadah majikan apluk-aplukan seueur teh aya teh kitu. Negara ya hak sahakan nya cerita ibu-ibu. Rengekeun ibu-ibu. Rengekeun ku salakina. Regepkeun ieu keterangan. Lain nyinyiran ka sasaha ieu mah nerangkeun riwayat. Loba maka di dunia ya Allah Rabbana kana. Gusti kunaon atuh doa abdi menang dilaknat. Gusti kunaon menang ngalaknat ka diri abdi. Pan abdi teh cik tadi ahli ibadah. Maka ya diswanten inna amartaka inna imrotaka fa'alat fi'lan mukhalifan li amri. Sanyanyana pamajikan anjeun eta migawe pamajikan kana hiji pagawean mukhalifatan anu nyulayan di amri kana parentah kaula saur Gusti sabab musababna anjeun dilanat sanajan si lain eta ahli ibadah beurang jeung penting maneh tukang getol wiridan tukang getol ibadah salat wajib salat sunat dilaksanakeun tapi dilanat ku kami sabab pamajikan maneh ngagiding atawa migawe kana larangan kaum saur Gusti Allah tuh Gusti pamajikan anjeun ngagiding kana maksiat wa anta radin jeung maneh ridho ka pamajikan maneh. Anha tina eta pamajikan. Sababna kitu. Jadi kaum ibu sadayana lamun siksa laki ridho ka pamajikan gawe maksiat maka eta salaki sarua jeung ucuplukeun awak sorangan ka neraka. Lamun sing pamajikan ayeuna kaum ibu sadayana ngagidik teu bebeja kana maksiat. Komo lamun nyelewengnya zaman ieu wari maloba pisan awe nyeleweng ka lalaki nyeleweng ka awe nganu can aya teh nyeleweng ka doma we. Can aya. Pamajikan sanajan salakina getol ibadah, sanajan salakina getol taat, tapi lamun sing awewe ngagidig make celana pokek nempokeun orat bebeja ka salakina ku salakina diri doang, maka eta salakina ditolak dilaknat ku Gusti Allah. Keur ibu-ibu sing karunya ka salaki lah usul-usul salaki. Keur pamajikan sing karunya ka salakina, keur ayeuna bapa-bapana sing nyaah ka diri euy nyaah ka pamajikan tong diri doan kitu patut di mana aya ningali kitu pamajikan buru-buru tutupan. Kumaha deui urang teraskeun deui kaum ibu sadayana kumaha anu tadi
Salaki nu tadi kumaha? Oh, cek di dia eta salaki nu tadi inget kaula heueuh kamari ridho ngaridoan ka pamajikan kaula ngagidi. Maka eta salaki teh salaki pamajikan teh dahabtu maka geus idit kaula ila majlisi kana tempat riungan. Kalangkeun ana pajal abidu maka datang sapa abidu eta abid wasalaha jeung nanyakeun abid ka imro'ah salakina teh datang diteangkeun ka pamajikan anak ambak ke kaula ieu ngadu atuh dijabah ku Gusti Allah jeung kaula dilarang ditanya eta pamajikan cek salakina pamajikan kamari maneh kamar sehingga doa kaula ditolak jeung kaula dilarang ku Gusti Allah cek pamajikan laki Zahabtu geus init kaula ila majlisi kana tempat riungan al-fasadi karuksakan. Kamari kaula init kana tempat karuksakan tegasna meureun cek urang mah ayeuna mah talajo. Ya. Tempat karuksakan. Itu urang panu karuksakan imannya. Ngaruksakeun kana iman. Hadiran lain hadiran lalajo dangdut bukan lalajo kan gitulah hiburan para nunggu wasami tu jeung ngadangu kaula laiba kana kaheurean kaula teh pan kemari di kepala buang ini piknik datang ka ditu teh heureuy ajrig-ajrigan Watarok tu sholat jeung ninggalkeun kaula sholat pan di palabuhan teh hese sholat teh sing areak-areakan dicairin ke tempat pemaksiatan dirinya geuningannya wah tekek bengek maksiat ibu-ibu teh sok palabuhan gitu loba pemaksiatan terus ninggalkeun sholat faqala az-zahid maka nyarita eta anu juhud kana ibadah teh ari anjeun talikun ari tak keneh ditalak ka pamajikan teh geuning silaing mah kitu nya lalampahan teh wani ayeuna kana tempat heureuyan wani maneh kana tempat karuksakan jeung wani maneh eta ninggalkeun salat ti ayeuna karep geus ditolak sia kami cepret ditolak kamu cerita gancang eta salaki saking punya kana dirina poh pamajikan geus keun bae atep ditolak bae daripada aing cilaka di akhirat keun maneh mah tinggalin mah sabodo amat kitu gua kana sia teu ngawara jeung ngabohongan ka aing ditolak bae fa ini maka sajena kaula li akbaluki eta moal narima kaula kanjeun salawasna cek salaki fatolako maka nolak imra'atah kana pamajikanana ditolak geus nolak pamajikanana wa sholat jeung salat di rakaataini 2 rakaat salagi sumara wayadahu terus ngangkatkeun di mastakana ngadoa jeung ngangkatkeun pandanganana tegas tengah doa ka Gusti wa qala jeung nyarita ka silalak Allahumma ya Allah taqabbal minni taqabbal minni Allahumma taqabbal minni ya Allah uga nampi Gusti tiang panudi al-ana qad qabiltu ta'ataka maka diundang jahid ayeuna mah teman-teman geus narima kaula kana taatan tuh ku Gusti Allah ke salat ayeuna mah jahid abid ditarima sia doa maneh ku kami karena anjeun geus taat ka kaula oh gitu jadi yang menghalangi doa itu banyak ai urangna pan kajen teh dilaknat ku Gusti Allah tibatan jauh jeung pamajikan boga pamajikan bencau oge ayo ke depan gitu
Kajian ting urang mah disebutkeun naon, kajian ting dikumahakeun ku Gusti Allah, asallah jauh jeung pamajikan. Bener cek umum teh bener cek tah bu. Hasil kata pendek carita gogorolongan segede bola, inna ieu pengawasan kurang hati-hati jangan menjerumuskan diri sendiri. Ulah ngajerumuskeun diri urang, ulah ngajerumuskeun salaki, ulah ngajerumuskeun pamaji. Anak urang, majikan anak. Lamun boga salaki tong sombong karena Anda itu ahli ibadah. Kalau seandainya Anda punya anak dan istri itu daek ibadah, naon hatina moal tapi masyian lagi. Ya. Mau diterima dua anak, yakin kalau lebih yakin. Abdi pribadi yakin. Sanajan salakina getol ibadah, awewena abrak-abrakan, anakna teu daek salat, moal sia wanita ibadah. Sateukeun can tobat ka Gusti. Kumaha cara tobat? Salah satuna beja pamajikan teu ngawal serahkeun wae. Loba keneh gini. Hartos Bu. Ibu-ibu teh hadir nabi. Nah, buka salah. Mah aya nyerahkeun ka wingir. Nya moal ka ibu-ibu pada teu boga salah nabi. Mah aya nyerahkeun nya. Dengan kalau manungkul usum sareun depan daharnya kan sorangan kan tanggung jawab akhirat saeuti. Rupina sakitu kaum ibu sadayana kapihatur mudah-mudahan dina ieu pengaosan urang singkat tangkap sing biasa ngamalkeunana bisa mata ayeuna kapayun ningali anak teu salat, ningali pamajikan teu salat, gebotan wae ku ilmu, tong makali gebotan ku panangan ulah. Kebotan wae ke ilmu agama Gusti Allah tegasna dicariosan. Sakitu bae hadir ayeuna kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang jalma loba dosa tapi
Duh Gusti hampura abdi tina dosa abdi. Duh Gusti hampura abdi tina dosa. Urang jalma loba dosa tapina dibere beja hukumna ngahujat paling pinterna ternyakana dirina jalma nu ninggalkeun salatna sawatu